Ujang, Nyai. Abah, Hmm, nikmat pisan. Ngan saukur jeung suung oge, meuni asa daging. Katambah kebul sate juragan kaambe nepi ka dieu. Suung rasa sate ieu mah. Cik ngasaan ah. Naonah euy. Nikmat. Kipu dagingna. Ieu duit jang naon? Heueuh. Duit jang buruh si Asep. Poho. Paingan tadi si Asep hulang-hulang. Meureun ngadaguan buruh ngabersihan kebon teh. Tanya teh hayangeun sate. Mikeun duit ieu heula atuh. Ieu Sep, duit buruh teh. aduh, hatur nuhun gan. Heueuh. Karek rengse dahar Sep. Muhun, Jeung naon deungeunana? ngan sareng suung hungkul. Kaleresan tadi Asep mendak. Menang manggih ti mana Sep suungna? Di pakarangan bumi Asep. Oh, sugan teh manggih ti kebon uing. Pami suungna kenging mendak di kebon juragan. Kunaon kitu gan? Heueuh. Mun manggih ti kebon uing mah berarti suungna teh bobogaan nu uing. Teu meunang dipimilik. Oh, untung we mendakna ti pakarangan bumi nyalira. Syukur, salamet. Muntun mah kedah ngagentosan. Bade tuang atuh gan. Erek, uing mah engke di imah jeung sate. Lain, haseup teh nepi ka dieu geuningan Sep. Muhun, puguh tadi ge bari neda teh kaambung seungit sate. Suung teh asa jadi rasa sate gan. Oh kitu. Ari kamari basa uing masak gulai daging, kaambe teu ka dieu. Oh, muhun, kaambung. Komo kamari mah abdi neda teh ngan sareng cengek hungkul. Dicocolkeun we kana uyah. Nikmat we,
da bari ngambung seungit gule daging. Oh, jadi gitu. Kudu mayar atuh ari kitu mah, Sep. Har, kedah mayar kumaha maksudna gan? Heueuh. Pan maneh teh nyeusup kebul sate bari dahar suung. Daging sate eta teh mahal hargana. Ngan saukur nyeusup kebulna ge aya hargaan. Kudu mayar atuh, Sep. Aduh, ari agan. Piraku ngan ngambung haseupna hungkul ge kedah mayar. Nya heueuh atuh. Da eta mah dagingna daging pilihan. Matak kebulna ge kebul pilihan. Spesial. Aduh, kumaha atuh? Kedah mayar sabaraha gan? 50.000, Sep. Kamari oge ngambek gule daging, Lin. Jadi 100.000 jeung nu kamari. Heueuh, geuningan awis. Gaduh artos ti mana atuh sakitu mah? Ieu ge ngan aya 20.000. Ngan gaduh sakieu-kieuna. Artos ti agan bieu. Nya wayahna we, Sep. Eta teh lamun diseusup kebulna berarti sari dagingna ngurangan. Hah? Ari kitu mah Kang Amin ge kedah mayar atuh gan. Da sami ngambung bau haseup sate. Beda eta mah. Da teu ngahajakeun ngambe manehna mah. Duh, kumaha atuhnya? Pokona mah uing mah embung nyaho. Asep boga hutang ka uing. Kudu mayar 100.000 poe ayeuna keneh. Duh, teung teuingeun ari juragan. Meuni kabina-bina. Urang main ucing sumput yuk. Kela atuh Din, eungap keneh. Wareg teuing ieu teh. Heueuh, sina turun heula. Cikeneh pan karek dahar. Ulah waka lulumpatan, bisi kaluar deui geura. Turun ka mana? Da geus turun Udin mah. Geus dihandap. Lain turun tina golodog, turun ka daharanana. Turun kana peujit, pan maneh teh karek rengse dahar bieu. Oh teh ngarti teu? Ngarti atuh. Jang, bantuan teteh meresan piring. Mangga teh. Mudah-mudahan we abah teh tiasa nulungan. Barudak, ari abah aya. Aya di lebet. Abah, aya Kang Asep. Kamana si Asep teh? Ujug-ujug ngiles. Tah gitu caritana teh bah. Uluh, juragan teh meuni kitu-kitu teuing nya. Mohon meuni kabina-bina. Eta geuning, Asep teh di dieu. Juragan. Punten juragan. Tong awis-awis teuing atuh. Pirani ngambung haseupna hungkul. Satena ge saporsi teh moal nepi ka sakitu. Beda ieu mah. Da dagingna spesial atuh. Bari sakalian jeung nu kamari.
basa ngambe pasakan gule. 100.000-eun kabehna. Duh, bingung abah ge ari kitu mah. Kieu we atuh. Keun lah dibayarkeun we ku abah hutang teh, Sep. Abah boga keneh duit dina ceng-celengan. Nyaan ieu teh bah? Muhun kan, wios ku abah dibayarna. Tah kitu atuh. Ieu karek hade. Ujang, pangmawakeun ceng-celengan abah di dapur. Ceng-celengan anu tina awi teh abah. Heueuh, bari sakalian pangmawakeun bedog. Mangga bah. Aduh, Abah, yang naon bedog meuni sararieun. Pan kanggo murak ceng-celengan teh ya. Da moal peupeus mun dibebeutkeun hungkul mah. Da tina awi. Oh, sugan teh. Ya kasieun mah geuning juragan teh. Samarukna bade diasongan bedog ku abah. Padahal bedog mah kange meulah ceng-celengan anu tina awi. Kitu tah nu rumasa boga salah mah. Jadi suuzon ka batur.